Bacul. Aya nu kerame. Oh iya nah. Aya nu kerame. Aya ibu-ibu. Asup kana mobil. Asup kana mobil. Nyusuan tuh. Asup kana mobil. Naik mobil meureun. Naik mobil. Mobil Dituturkeun ku pelayan. Pas geus asup ke mobil, pelayanna ngomong, "Bu, itu coklatnya kenapa nggak dibayar dulu?" Mau nu coklat eta. Nya kaget lah nya. Kapan bawa terus basah, heeh. basah, difilmkeun, direkam kamera. Kusaha? Ku pegawai. Pegawai. Oh, pokoknya Alfamart. Alfamart sambil ngomong, "Bu, ini kenapa?" Ibu nah, ini. Oh, dibalikeun deui coklatna. Balikin deui. Ini nih kalau misalnya, ya udah jangan gitu ya. Kalau bisa ini dulu, bayar dulu. Soalnya ibu kenapa nggak jujur? Ya, sebenarnya si budak Alfamart ieu nya bener oge gitu, maksudnya kan saya kan ditugasi untuk menjaga toko eta nya. Pas diviralkeun si ibu-ibu ieu ngajak pengacara. Balik deui ka eta nya. Baik deui. Bari mau wawancara dan dan si karyawati ieu dititah minta maaf dan masakeun surat permohonan maaf bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Ayeuna kieu urang nontonnya. Nu kitu teh si ibunya dituturkeun pas tadinya, ibu balik lagi ke itu dibayar. Mun urang masalah eta geus beres teh. Aya eta di-uploadkeun kitu nya. Eta kecuali nasi di-uploadkeun masyarakat Direkam. Nya di-uploadkeun. Direkam unggul enggak di-upload, cuk urang sih teu masalah. Ieu jadi viral. Jadi viral si ibu eta. Meureun ngarasa mun teu salah mah boga toko elektronik oge sebenarnya. Boy selular toko HP, boy selular ngana teh. Nya si eta jadi tokona ratingna teh kan hiji gitu teh. Kenapa harus itu kan? Itu kan udah beres, ibu udah bayar. Udah baik lagi melakukan pembayaran. Paling emang kesalahan si ibu itu emang salah, sama dia udah sampai bayar. Kecuali dia diviral ke si ibu, nggak mau ini buang jebret ini, orang eta wajar lah. Udah siar. Bertanggung jawab. Si ibu bertanggung jawab, baik meskipun naonan mau pengacara balik deui. Nya karena merasa malu. Lamun jadi orang berarti aib keluargana gitu-gitu, padahal si masalah itu geus beres, udahlah enggak usah di itu. Kecuali masih dia dari kampung, saya mau upload, ya sok upload aja nantang. Eta orang teu masalah. Ieu mah cok urang mah geus beres da perkarana dibayar. Langsung diviralkeun. Nya ngambek lah mana si teh. Oh, geus dibayar. Enggak dibayar kan dia balik lagi. Dibayar. Meskipun secara dipaksa kan. Baik lagi, Bu harus membayar dulu kan, balik deh kan. Saya balik deh. Tapi bayarnya sih tanya hanya, tapi cek urang mah eta melawan pembayarannya udah baik deh. Eta oge teh orang bayar atau endana, tapi cek urang mah geus selesai gitu ya. Dia enggak bertanggung jawab, enggak kabur kok sih, Bu. Nah eta ngajian saya eta nasi bawa pengacara, nya cek urang masuk akal oge sih begitu. Membersihkan nama, membersihkan nama. Ya maksud tengenah gitu, orang geus mayar tapi orang tetap dipermalukan. Iya, tetap dipermalukan. Kecuali banyak kan yang kabur, eta mah viral eta nya urang sih. Setuju lah masih itu nuntut balik. Nya maneh kabur. Tumben bener anjing. Ai kitu nama. Tumben anjing. Bukan tumben, aku selalu benar untuk sesuatu yang baik. Biasa mah ngabelana teh nu geulis biasana teh. Awewe, sieun mah biasana kali itu. Ayo ge pasti aing mengendusna geus mah awewe, make mobil mewah. Si ibu bener. Anjing. Tonton. Masih mah saoles dua oles. Ya oge. Moto lagi. Yang penting oles. Atau pernah si ibu ieu jalma beunghar, Beng. Kedan? Apa pernah si ibu ieu jalma beunghar terus bisa saya mau penyakit tuh. Ajakan pengacara oke. Surang penyakit. Misalnya jalma-jalma nu biasa kan loba lah nya ibu-ibu nu maling susu teh geuning. Nya eta mah memang susu budak teh nih kan. Pun teu dikira. So gosok maling susu aja. Maling susu. Kan mana lagi aja kan? Kan bata baret. Begal. Kan itu dulu. Sekarang ya cuman yang mengurangi kan.
ya susu bubuk wae. Oh. Susu tepung, susu Susu tepung kental. Susu kental. Susu Tapi kenyal. tepung. ternyata kan susu kental pasti kali. Nah, susu kental banyak gitu nya. Susu kenyal. Susu kenyal ya soalnya. Orangnya susu tepung, susu nu patepung teh. Gitu. Siapa? Susu. Patepung. Tapi kembali ke masalah ini. Oh, Asik aing teh. Ya masalahnya di susu ya. Kalah ya. Ya tadi orang mah hayangna ngajelaskeun heula, ngajelaskeun. ah, Jadi orang aya ningali ya aya diskriminasi. Aya diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Di mana sih kayak si miskin ya? Naon Aya si kaya mah bisa mawa pengacara, Nah, aya si miskin mah teu bisa mawa pengacara, Hotman Paris, Bung. teu bisa mawa pengacara. Jadi orang ningali si lamun misalnya orang ningali si orang hayangna nyalikeun motifna naon? Motif dari apa nih? muncul orang mah gering, orang mah klepto, Bung. Aja maunya pakai mobil Mercy mau Silver Queen, balik sabar Silver Queen. Jadi semua warga negara Ya, di depan mata hukum semuanya sama, setara. Ada KB oge kitu, Eta, bebal di anjing. belahan dunia manapun oge kitu, anjing matakna gambarna awewe emang kayak kitu. Oh, nu kieu awewena. Tapi dah kejadian di belah itu mana? mencederai, Mencederai itu di sesuai belah dengan mana? yang tadi pusing omongan kan. Kalau apa jangan sampai apa tadi teh? Jangan Yang sampai miskin. Berat sebelah. berat sebelah. Berat sebelah. Soalnya kieu baiknya. Itu berat sebelahnya di mana kan Matakna anjing belah sebelahna di mana? obrolan orang mah bukan berat sebelah, itu sesuatu yang benar, bentuknya benar sih, Bu. Itu udah beres. Dia nggak kabur, nggak tanggung jawab, beres. Hanya Udah, di-upload. dia upload, berat. Jadi nggak beres. Harusnya mah nggak usah di-upload, udah beres. Maksudnya gitu. Udah beres. Kalau berat sebelah mah nanti sudah hasil. Berarti tidak? Berhasil lah, misalnya ada yang janggalnya, ada yang janggal, siapa tahu si ibu juga bisa salah di pengadilan teh ya. Cuman kita tentuinlah si ibu salah. Tapi hasilnya itu si ibu menang teh, tak berasa lah. Masalah gitu mah. Terus dia tadi ngomong motif, maksudnya motif masih pada tadi. Jadi kieu baik euy. Ini kudu ganti MC teh anjing. Kayak kieu mah. Ngurang itu nonton mah nya. Bu, ini kata, dibikin aja. Apa sih? Pegawai apa mah? Bu, jangan bayar dulu dong gitu. Muncul orang antepkeun ini tuh upload beres. Rada ngeunah gitu mah. Ya. Oh. Dah kan si Buno ge mengrek inditnya nutup Ini kantonya. kan padahal enggak sih, Bu, jangan itu udah Bu bayar dulu. Lebar. Tapi Padahal bisa viral oke, tapi sambil itu bisa viral. oke sih baik bisa balik deui karena kan si Buno malikeun barangna. Tapi tetap Terus itu panto indit. Kan barangna dibalikeun. maksud orang teh rada pakai konspirasi lah. Cokot aja. Bu, nggak boleh dong, Bu, harus bayar dulu. Nah, rada gitu kan bisa jadi. tidak jero hatena si ibu mah. Malingnya si ibu teh kapanggih. Nah, gitu. Si ibu-ibu teh mah kan aya motif juga gitu si ibu-ibu teh. Oh iya, cuman konteks kita nggak ke sana. Tong kapan, tong kapan, Pasti. tong kapan, Pasti semua pencuri gitu. Ini tuh. Semua pencuri pasti gitu. Eta nu kudu dikasih kudu diberi pelajaran teh ibu-ibu nu boga hati Emang pencuri emang gitu. Tapi kan ini kita lagi ngobrolin nggak kayak gitu. Fakta kan kalau Emang- ngomongin fakta. Kan Emang ini ngomongin pencuri fakta mah nggak kayak memang gitu. seperti itu kan nggak ada yang tahu. Heeh. Mun pencuri mah tak disebut pencuri kan. Heeh. Ini mah pasti unu nyaho lah. Pencuri mah erek beurang, erek peuting pasti unu nyaho. Ah, emang kudu kadukun deui anjing. Bahkan kieu, Emang kudu kadukun deui sanu salah ya. bahan kieu misalnya aya pencuri ya. Pencuri hati. Dan mana nama teh nyaho bahwa anjing teh nyuri hati. Eta Aing, kriminal euy. teh bisa dia tak? Eta teh nyuri. Oh, anjing. Itu nyaho. Kenapa? Nah, tuh anjing ngobrol doang ya. Orang pernah Bung, mencuri di Alfamart, aing pernah. Hati lagi? Hah? Hati? Aku. Lain asli, orang sumpah emang kisah nyata. Aing yang budak orang mau ke Alfamart di Kawalian. Aing gak Alfamart Kawalian, aing mencuri Bung, aing mencuri tah anjing aslina. Jadi kieu Bung, aing teh meuli susu, si Ujin teh meuli susu. Nah, Yang meuli susu teh dengan beli minum, yang meuli susu ka Alfamart. Parkir kana motor. Parkir geus kitu. Usah saha Alfamart ngan orang ngungkul. Yang si Ujin nih yang budak orang.
pengunjungnya masalahnya aya Mhm, di kasir mah aya. pas urang mah aya pegawai mah aya. Kan pengunjung sejen gitu. Terus geus urang geus kitu nyokot lah si Ejin teh nyokot susu jeung es krim. Set. Tah, si es krim mah urang teu nyaho si eta nyokot es krim. Si eta teh nyokot es krim hampina teu nyaho. Tah, pas urang rek mayar cet, jeung aya nu beli pulsa, Bung. Jeung mayar naon lah, mayar Tokped, mayar naon lah pari itu lah. Itu top up gitu. Aing kan ngan pira meuli susu hungkul hiji, saanya urang mah susu hungkul hijinya. Ini cai teh lila deui euy. Lila ngeusehan pulsa, ya lila aja cai teh. Terus di kasir sijina eueuh. Urang geus ningalikeun cai teh. Urang heula padahal mah kitu, beut si eta heula di layanan. Cai teh aing geus ningalikeun urang teh kesel. Kasih pegawena oge ningali ka urang. Si bapak keheul meureunnya lila ieu. Da si pegawai Alfamart teh bisa nanaon da si ngomong wae. Makanya Kak, nggak jadi ya. Simpen susuna teh di hareup, lain di tempat kasir di hareup eta. Ka motor cepet. Pas ka motor, urungkeun ces. Anjing mau es krim cai teh si dia. Mau es krim aing rek malikeun deui tengsin. Rek malikeun deui ka kasir. Sir ieu aing mah geus tengsin da aing geus ngambek. Akhirnya yang dia tuh anjing aing mau ceng teh jeung budak urang mau ke es krim, Bung. Mau ke es krim ieu nu bentukna teh jiga sapi teh kan siga susu sapi. Anjing mau ceng teh. Oh, nu mangkokna ge susu sapi. Heuh. Itu happy cow. Happy cow. Mau aing teh eta. Tapi nu video viral oge aing. Baca naik kan gitu. Akhirnya mah dua berembuk, misal di Alfamart, naon Tangerang atau naon lah nya eta ting posisinya di mana? Eta weh, mana sih? Di depan Alfamart konferensi pers salih orang bakal kekeluargaan kayak orang lewat tukang orang nyokotan ke Alfamart itu kan sibuk guys ini datang dia pas keluar teh bu udah beres belum itu pak masuk oh ya udah orang beres ya mau kira gitu Wah aing mau videona. Videona wae. Dukun kriwil memanfaatkan situasi. Sulap. Sulap. untuk mah konferensi persnya diharapkan toko boy silver malah anggar we orang nyokot iPhone ya. Itu keur sibuk dah kan iPhone hiji aja. iPhone hiji. Ada orang tak apa ya hiji eta ge beneran mah bedana naon. Jadi mun nyokot barang batu teh kurang ngerasa bersalah. Urang ya kan kamari nyarita nu si inisial F. Cerita ke laptop. Nyokot barang urang, nyokot barang si Idu. Tapi kurang rasa bersalah. Biasa we. Si Bu Iyo ge sigana boga penyakit klepto, Bung. Ya. Urang baheula pernah rek nyarita urang baheula keur basa kuliah, Bung aing. Keur UAS aing, Bung. Keur UAS. Jadi UAS mah kan dibere nomor tempat duduknya. Jadi orang tuh bisa milih diuk deket si Gepeng, diuk deket si Goten, deket si Ismu tuh bisa. Karena nggak nomoran kan. Hiji 70 di dia aing ka bagian di tukang. K2 di tukang orang. K2 di tukang. Pas ujian orang inget keneh keur ujian iya non mata kuliah hukum peraturan tata usaha negara disebutnya mata kuliah hukum peratun. Aya kejadian Bung anu leungit HP. Goblokna teh naon? Aing anjing nu dituduhna. Ku kabeh sakelas anjing. Atas dasar aing beres ngerjakeun. Sebenarnya teu kabeh sakelas, karena sakelas kan aya geng urang oge lah nya. Si Beli Almar. Termasuk barudak awewe si Yuyun, si Dian, si Iya, si Ocak itu tuh percaya lah mun aing mau. Si Gepeng. Nah, orang teh karena orang di tukang dan orang beres, orang geus beres ngajakeun ujian geus beres hareupeun lah orang ka tukang dong. Karena tas teh kan kabeh mun nu dihareup mah nya dihareup ame deukeut. Nu di tukang nyimpen di tukang lah tasna. Teu dihandap kieu gitu tas. Aing ka tukang nyokot tas urang cabut. Tapi orang cabut oge teh cabut langsung ka hareup. Cicing heula di hareup kelas.
Karena si Gepeng encan, si Goten encan. Jadi orang ada lah si Goten, ada si Gepeng di Harplas. Efeknya rame-rame aja, Bu. Langsung karena nggak rek beres gitu. Rame-rame nepi ka suga rek mewek. Nu leungitna teh teuing si Mira, teuing si Asri, pokona leungit HP-na teh budak awe oge. Aing anjing dituduh kuno boga HP-na aing, Bu. Jadi Langsung nunjuk atau aja. Jadi lain kubordok sakelas aing lain, tapi nu kalengitan HP-na. Si Yogi tadi selesai. Aing langsung pariksa we tas urang. Terus mun misalnya aing mau aing nanaon ngadaguan di dieu nya. Curang teh kitu aing langsung kan aing sebagai calon sarjana hukum kan baheula kan aing mendalami bidang hukum cang teh masa. Ya sekitar lah pengalaman. Tapi kan hatam aing. Bisa kan nulis ruangan iya teh didinya geus apal letak-letakna ya disimpan nama di mana heula kayak di coklatna. Oh, pariksa, padahal ku didinya disimpan bisa oge kan. Oh, saya bisa, keluar bener, mana kan? rek kudu aing. Karena geus ngagambar heula sih, geus ngagambar heula kan. Jadi Iya, urang nyen alibi sih, nyen alibi. Nyen alibi. membuat gerakan menipu gitu nya. Ya, nyen alibi. Menyamarkan. Pasti eta mun urang cicing di dieu eta teh nya urang pasti karena urang nu mimiti, urang anu eta mah bakal dicurigai urang, nggak urang cicing dulu tapi eta HP kurang disimpan heula di dieu karena sih kan ngagambar sehari sebelumna teh satpam ningali si teh cicing, "Gi belum pulang?" "Enggak, mau itu dulu beres-beres eta." Tak kitu-kitu heula teh satpam. Mau bersih-bersih itulah. Wes sebenarnya. Wih, rajin banget lu. Lu padahal mah di sana dengan tempat bagus untuk menata. Ah, si goblok mah anjing barudak aing nyusurikeun anjing barudak aing bung si Gepeng, si Ismu, si Goten, komo si Goten mah. Anjing. Tapi bari heureuy gitu. Anjing. Aing mah ditulungan aku budak awewe bung, ku si Yuyun, ku si Iyang, ku si almarhum si Beli, ku si Susan, ku si Ocha. Aing ditulungan aku budak awewe. Barudak awewe apal hiji awewe nu kalakuan sok itu karena pernah kejadian siga si Barada F deui. Si F nu di SMA. Di SMA. Kalakuan kan gitu. Laptop. Akhirnya aing nepi ka dosen, Bung, nepi ka dosen. Aing nepi ka tas urang tas urang di hareup. Oh, cuman teh lain urang. Enggak, Pak. Cuk bordok awewe, enggak, Pak. Yogi mah nggak mungkin, Pak, ngambil, Pak. Dia mah baik, dia mah, Pak. Anjing. Motornya juga racing, Pak, dia mah, Pak. Magura, anjing. Udah anak baik, pintar, tidak sombong, kalau dia menabung. Anjing. Dia mah anak baik, Pak, cuman libidonya tinggi. Menyusun alibi mana? Terus? Aing pun ngus gitu-gitu pas ngomong gitu. Kok tahu? Lah kok tahu? Ngus gitu barudak awe nunjuk hiji. Ini aku cari. Libidonya tinggi. Barudak awe teh langsung ningali daftar di kelas eta. Ningali buku paskeun calana alibi dong. Lain. Ningali daftar di kelas eta kan aya susunan bangku kan gitu kan bangku teh. Tah. Di tukang pang pojokna tapi untuk pojok teh nggar eta tapi saja jarak orang aya hiji ngaran awewe ngaranna inisialna Kartika. Tara inisial. Tah cek baru awe teh ya awe bermasalah. Ayeuna mana jalan mana? Eueuh, geus kabeureun ieu. Eueuh. Jadi teu nyarahaun lamun misalnya ribut-ribut cerita ini teh gitu. Jadi memang kan orang beres Setelahnya. Ya. Orang geus beres, tapi orang mah cacing dari kelas. Si eta mah beres, cabs. Akhirnya di tangan lah DPO tah anjing si Kartika. Barada ka eta papanggih beunang anjing. Emang nyokot. Ngaran aing bersih dong. Geus eta, geus nya eta mah kapanggih. Da emang si eta memang boga penyakit lepto, da lain sakali kejadian si eta nyokot. Nya kapanggih aya buktina beres. Aya buktina. Aya buktina. Kapanggihna kusaha? Kapanggihna nya ku barudak, lain ku barudak maksudna ku barudak sajen gitu. Nangan si ieu aya kejadian, si ieu leungit HP nuduh ka urang mah eueuh, contoh urang mah teu ngalaku sumpah contoh urang eueuh.
Gaul. Korban minta maaf nggak waktu itu? Kan Oh, orang iya. sempat eta kan? Nah, didinya Ya si coba korbanna kan? ya kan uleungnya teh si Asri mun Ya, kan kadinya kan nunjukna kan? heeh. Minta maaf. Aing langsung. Geus eta teh geus kanyahoan. Nya ting si Asri ting si Mira pokoknya dua eta rada lumayan oke bordak luar kotaan oke jadi ngekos aing teh minta maaf. Ya tahu sama tahu lah aing. Asik dong. Asik, nah gitu dong. Libido deh. Libido tinggi lu jangan Kamu tahu lah. Aing kan? Lu gimana tahu sih? kan? Aing pas ngomong gitu di sisiin dosen, kamu Bapak dulu. Iya. Udah nggak benar gitu. Lu harus understand dong. Lu tahu lu tahu understand? Mengerti? Iya, under itu bawah, stand itu berdiri. Kalau yang bawah udah berdiri, lu harus mengerti. Gitu. Hah? Ah benar gitu. Real guy. Iya. Eh, Gak tau kadinya Macuna. kata mah Tepuk hiperbola. tangan dulu, Macuna. Real guy. Tepuk tangan dulu. Apa artinya understand? Mengerti. Anjing, mengerti. Di bawah apa? Under. Stand itu berdiri. Berdiri. Jadi kalau di bawah sudah berdiri, kamu mengerti. Anjing. Enggak. kan geus gitu. Geus gitu. Tapi kan geus nyahoan tah. Geus nyahoan. Jadi geus urang mah teu apal nya si eta di Adilina di mana gitu. Oh. Tapi pokoknya ku barudak nu sejen we si eta nepi ka nyahoan, nepi ka HP-na balik deui. Nepi ka nya jadi ku di tangan lah ku barudak awewe sih lobana mah nu neangan si eta teh akhirna ka nyahoan si eta. Dan si eta mengakui da emang ketangkap basah lah. Aya keneh barangna gitu. Terus geus kitu akhirna nepi manehna pindah, Bung. Si Nepi pelaku. pindah kuliah, pindah kuliah. Iya. Ada semester berapa? Semester opat lah, semester opat. Semester masih kena aya mata kuliah peratun mah berarti semester opat, semester 5 lah. Sakituan, semester opatan lah. Ting karunya nya. Nyantu karunya oge da emang bermasalah tuh si awalnya teh. Henteu. Klepto, karena klepto. Itu bisa diobatin. Oke lah. Nya bisa. Ya Asik. kan orang geus aing geus dituduh dong, Bung, satu kelas, Bung. Henteu. Cah teh anjing ku aing dituntut STHB anjing makin pengacara aing ceng teh pengacara Agus Samsudin. Maju yuk. Pak Bang Liong. KTP. Aing ge untung baheula untung masih kana salah. Coba mun aya misalnya si Gepeng atau si Goten ngomong bakar. Aing. Bakar anjing hideung aing. Padahal aing teu mau. Mau justru batur nu mau hati aing. Oh, tapi mun itu tapi emang bener sih ya. Anjing. Saha anjing sakeluargeun anjing. Ya, pas nu kejadian si tanya kan era beungeut tuh saya teh mental beunah sih, mun nutup kuat mental eta bisa ngedown sih eta. Asli nabung orang kerbasa dituduh Ngedown eta parah Bung. bisa jadi stres. Kerbasa dituduh eta aing kan marahin PS nya borodok eleh wae sih Bung aing. Tinggal eleh wae. Jadi baru dak langsung. Roberto Carlos disimpen di hareup. Angger eleh anjing. Emang sacana menang wae gitu. Menang wae. Jadi si Goten, si Gepeng resepnya Oh. ningali mana gitu teh. Anjing lawas itu ge Cek maling, situ maling anjing. anjing. Ayo anjing cenah anjing. Mumpung koploknya cenah mental. Biasa mah kan sit iman teh we eta. Cici Ya itu memang ngomong saya apa? salah. Print offset. Ya memang offset. Iya, teh. Anjing trouble. Mental Bung. Beunang kena mental. Eh, Mental cek Kita mau nuntut kuat, kan banyak yang eta teh nya wah bisa jadi ngedown, ngedrop gitu teh nya. Dia nu bahan bulian jelema orang nu teu siapnya teu siap dibully kan banyak sekarang eta kan mental-mental kan nu rada-rada eta lah. Oh, Anjing sakelas atuh kebayang tuh. Itu Bung setengah kelas lah. Nya istilahnya 3/4 lah. lebih dari 10 orang atuh nggak eta ge natap ke urang kabeh lah, nepi ka dosen dipanggil atuh. Dosen teh Ini untung urang teh. untung dosen nu rada asik gitu si dosen eta teh. Osok nangkring di Ciapi. Babaturanna si Bang Henry. Ngaranna teh si dosen eta teh si Padasuki. Si dosen eta teh untung rada asik gitu, untuk rada kumaha gitu rada asik we. Maneh maok anjing cai tumpah Pak. Aing bobodohan pingsan.
Kuburan pisan tapi panon ge. Gitu ya. Cing nu mere bantuan pernapasan. Pas rek nu ngabantuan pernapasan si irung teh si Sandi. Wow, saya teh. Pas dulu. Ya sana berharap Sias lah. anjing bintang kelas anjing. Bunga. Kembang kampus. Kembang kampus anjing membela ya. Jadi Itu itu. henteu euy. Kan mun rek mere pernapasan CPR teh, pernapasan mulut-mulut teh kan. Gitu aing mah. Gitu teh. Hirup ini. Jol kieu teh mah itu. Boleh neng. Jangan geus pernapasan teh jangan main. Hebat anjing. Sama. Anjing, nenen hantel. Kok jadi Real guy aing mah bos. Kok nenen terusin dari bahasanya sih? Enggak main kan di situ mah. Aing Udah tahu aku sensitif orang masalah gitu karena udah lama gak nemu kan. Tapi bahasa gitu. Kita agak edukatif lah. Kita tuh udah tua lah. Ngomong-ngomong jangan yang kampungan kayak gitu. Udik tahu nggak? sieu mah saking geus lilana teu manggil nenen sing. Nyieun Nutrijel, nyieun Vegeta kan kenyal. Cuma gitu lah. Nutrijel. Anjing ceng. Kan tinggalikeun lah saya teh. Goblok amoral banget. Nyieun Nutrijel kenyal apa gitu. Goblok. Itu Dibere titiknya. Dibere titiknya anjing. Sakit saya. Cuma kayak klepto eta dihukum tadi. Dihukum lah kalau- kan maling, Bung. Mun maling mah kan pidana hukum atau hukum. Mun salah klepto sakit kan sama kan. Bisa diubaran. Bisa gitu. Bisa diubaran. Laptop. Maka tuh didinya di barat aja. Yuk ikut yuk. Iya, Bung. Jadi si salah saiji mun urang ningali saprak kajadian eta si Awo etanya. Si itu justru sering dibully, Bung. Sering dibully, Bung, di kampus. Terutama di angkatan urang ya, anu nyaraho kelakuan itu. Justru dibully karunya oge sih. Dibully we jadi Kepanggih. nya loba nu ngajauhan mun barak awe nya mun lalaki mah nya siga agicol lah, siga agicol nya geng urang, siga peng si goten si semua itu. Nya gitu mun ngalewat. Kartika kelakuanmu anjing gitu. Ada. Asli kamu dibully. Aing mah teu ngilu nyanyi lah. Da urang mah kan orangnya kan empati orang tinggi. Gitu, beatbox aing mah. Tah, mun posisi eta nya nu ngabul eta salah. Salah nu ngabul. Eta mun eta mah nya lamun misalnya posisi orang aya di dinya tah urang keluar real dari urang pasti keluar di dinya. Dikieu nya melaan dia punya salah oke punya salah cenah tapi Pasti dirangkul dibawa ke kos-kosan. Asal persetujuan antara kedua belah pihak. Dibully welang bully gear. Dibully. Dibully Kan saya gear. bully juga. Bully gear tapi Kalau nyuri mah kan jalan mana kersare. Tahu laptop. Nah. Ces tah eta nyuri. Aimun rampok mah rek sare rek henteu udang diancam tah eta rampok. Biasana mah kitu meureun definisina meureun. kamu cinta aku enggak? Tah eta merampok hatiku. itu memaksa lah. Oh, Mau tahu jawabannya, kamu cinta aku enggak? Kamu tidak mencintaiku, aku akan panggil dukun kriwil. Eta kan upaya perampok. Upaya perampokan eta. Pemaksaan. Pemaksaan. Untuk mau orang mah teu kos gitu, orang mah penolakan ya udah. Mana mah membegal mana nya. Tuh orang mah udah eta ya. Misalnya namanya Nancy aja, Nancy. Aku cinta kamu. Maaf ya. Entah. Udah nggak ada orang apa kemaksaan nggak ada. Paling nggak ada aku benci kamu. Langsung gitu ya. Centil gitu anjing. Gitu aja centilnya. Aing mah baru salah anjing. Aku benci sama apa bagel salah kumaha? Salah. Salah eta dah pas aku benci kamu. Salah. Balikan lagi nen. Nenen deh eta. Secara itu nama si ibuna kanyahoan maling eta lu
Cuma emang grup remajanya geus lah kekeluargaan. Da eta pasti membekas atuh kanu tetanggaan lagi bahasana. Coklat. Jadi gitu-gitu teh kan. Tiba-tiba geus saya kamar saya minta maaf, geus mau bisa nggak eta saya eta deui. Nya misalnya si ibu misalnya permohonan maaf dan sebagainya angeureum tetangga mah ci dan meleng coklat cenah. Eta teh jadi Emang eta mah aib. Ada kemana saya teh boga budak sekolah di sekolah teh hidup mana sih coklat jadi kemarin udah ada coklat anjing anjing khawatirnya ya budak teh eta khawatir sebudak bisa gitu kan Udah. maksudnya si ibu ngalaporkeun eta kan Salahna teh di salahna di konten itu serius euy. Bu balikeun bu padahal mah kuduna mah bu tang bikis tang bikis tang dang bikis tang bikis dang dang bang bikis tang dang ding dang kan jadi santai kan bangikeun anjing. ini parah ini tapi udah ada CCTV kan dijual Alfamart-nya iya. CCTV kan eta gampang sih kuduna orangnya bisa lah melakukan kalau kita sebagai laptop aja orangnya sarua make HP di HP orang nyokot di HP begitu kapanggih kena prank langsung teh gitu lah orang nggak ngeprank api-apina padahal mah mun tukang nyahoan mah mau kok anjir mah mata tetep mun si mah sing mun si baik mah kieu sing jadi pas ningali CCTV anjing orang rek mau kieu aya rokok Cakra Kembar anjing rek mau rokok sih teh tapi CCTV jadi sih itu pasti itu naon itu langsung CCTV kan ngaliuk set CCTV nya ngaliuk pas balik deh ke saya jadi itu karekam dan ngaliuk CCTV nya anjing Pernah sih, pernah kieu. Pernah make nu kitu bener kick ya. Pernah kick tukang sihir kick aing mah cerita bener ieu mah ya, cerita bener. Keluarga orang pernah kejadian mobilnya dibawa lompat kick. walaupun di gigi wing gitu lupa siapa sih wae lupa Aing masih udah hari pagi anjing. Lain jogging gitu. Jadi nyawa si batur orang teh boga mobil disewa-sewakeun. Disewa-sewakeun mimitina 3 poe, oke 3 poe bayar. Nama dia cenah ya. Bayar seminggu nya seminggu bayar. Nama dia sebulan bayar sebulan. Nama dia sebulannya tapi engke duitna cenah. Ya pas mimitina mah dibayar pas kedua hiji, kedua, katilu, telu kali teu bayar euy. terus Nah gitu teh si teh lapor si bapak teh lapor ke polisi pas lapor ke polisi nanti ngaranna teh polisi si jelema ieu teh si jelema boga mobil ieu teh boga ilmu non siga hipnotis gitu jadi ke polisi ge henteu bisa iya ki bisa naon teu bisa mengungkap kejahatan ki. nah lapor polisi eta Hah? lapor polisi Nyapon ame si ame dilaporkeun. udah Kan dilaporkeun. Oh, aing kitu teh aya ki. jadi nu mau mobilna boga Boga ilmu. oh Tapi malah ente percaya tuh lo misalnya orang teu kasih bapak teh lah. percaya naon Misalnya orang teu misalnya orang hitungan surat unggul orang hitungan teu hitunglah orang teh lain itu orang tuh ini kasih apa tapi orang jo sholat salat dan dan sebagainya gitu nya. Tapi orang ningali si Pedi ente percaya. orang mah keur basa kasih abah oge terus mana sholat terus ditunjukkan percaya atau percaya karena kan cuma dapat mimpi itu jadi misalnya teu kasih abah oge mana cerita gitu ki kurang geus sholat geus gitu ditunjukkan jelas pisan kieu yang percaya nya geus lah nu penting orang nyaho lah jal mana eta walaupun orang jadi mun misalnya percaya pisan berarti orang sudon gitu tapi kan akhirnya kebuktian walaupun perlu memakan waktu yang lama akhirnya kebuktian ternyata memang bener sih eta bahwa kan diciptakan dah mau baju nasi itu sih nyok dah nya
Jun hiji aing Jun aing. Mau dompet situ ge tuh. Mau tuh. Nya. Nunjun. Kan beres kan? Jadi aing mah lebih percaya ka dukun Ki Jun. Lu pasti mah sih ieu mah yang bener eta. Nyimpen ka si Kartika. Stukik mah. Eta nu urang aduh anjir. Karunya kan eta ka si Kartika nepi ka pindah, dibully. Padahal ku sieun cokot abus kan kalau Si Kartika eta. ngan pada si kesel saya tanya takeun ditolak tapi ka kituna kan anjir. Ngit Bung saya tahu. Gitu. Nah, ngit. Tuh kan ditolak tuh sebut gitu. Biasanya terus gitu mah. wah, Mono di paukna mah si Astri jeung si Mirama. Iya. Kayak enggak aing mun misalnya mau ke si Mira mau atau si Astri, aing mau kapena. Mau kapena. Mau kemana tuh? Apa meren? Harus understand lah ya, understand ya. Udah mah understand. Apalah. lah. Mau kleptoma orang bawa ke bahasa SD orang pernah boga babaturan awewe klepto siga nama eta mah nu ngalaporkeun indungna nu ngalaporkeun indung awewe indung si budakna jadi unggal balik sekolah mah wae-wae barang nu anyar nya penghapus nya penggaris nya tempat pensil ieu tempat pensil saha ini penggaris saha si indung gitu nanti kan iya gitu jadi indungna jadi nu ieu teh nu ngaieukeun budak zaman baheula nya urang SD Bung kan kelas 3 teh kelas 4 gitu indungna nu ngalaporkeun budak sorangan gitu ngalaporkeun budak sorangan akhirnya aya nu boga nasi ieu si Ratu si Ingrid punya saya Bu gitu tapi ento ngalapor oge tuh ngelapor si Ratu si Ingrid padahal aing geus direkam lah. Sih ya seru lah kan. Orang pernah Aing ngobrol SD geus make handphone, Bung. sih ya seru aja indungna. Orang pas ngobrol teh si kate mah sana itu balik-balik teh mau kriket anyar anjing. Ieu bakri bangsat kriket aja. Ternyata mun kriket kumaha aing urusannya. Kriket. Emang geus lain ke asup klep tah eta mah. Lain. Budaya. Emang geus budaya. Jadi nu leungit oge geus paham anjing geus paham. Orang pernah di gaweanya di ya di Mas kahana ditagi. Mana tadi kriket? Aing, emang aja kok cai teh. Aing manteu, eta tadi di mana? Anjing heuh aya. Benar kan? Geus iya mah. Anjing tah. Iya, coba tanya. Geus budaya anjing. Atuh mah mau kriket aja tuh kan. Orang mah Bung. Jadi kieu tah euy. Kan urang boganya Cas. kadang-kadang sebenarnya teh Hapuskeun. kieu. Misalnya kan jadi rasaan sorangan we si anjing. Urang mah Bung keur basa jeung barudak Cihapit. Emang anjing kejadian bangsat kriket mah kadang-kadang pas nyalakeun rokok. Siapa anjing? Pol aing. Tapi geus biasa gitu. Terus geus kitu teh. Rek maneh gitu. Oh, henteu ieu mah abuskeun anjing. Ya saapal gitu. Jadi geus cik urang geus jadi tradisi lah anjing bangsat kriket mah. Kalau pernah Bung jeung si Bonar anjing baheula beres futsal di Planet Dago. Urang geus nyaho, barudak mah bangsat kriket unggul anjing, bakri unggul. Ku aing boga kriket, Bung. Di inisialan ku aing Y, anjing di inisialan Y, Bung. Kurang di inisialan Y anjing tah. Ku si Bonar di naon? Dijadikeun B anjing. Iya kan gitu Y, set dijadikeun B anjing ya kalur anjing teh goblok anjing da aing teh apal posisi nulis Y teh di beladinya. B ieu mah emang mana ngaran maneh bogi cenah anjing saing geus moal berargumen ah sia mah. Sarua anak hukum nu hiji batik nu hiji Sunda geus eleh aing. Cocok. Ampesan ka motor. Goblok aing teh nepi ka kituna nih kriket anjing. Ya waspadalah sama pencuri-pencuri sekitar kita. Jadi akhir kata saya sing Oke. Begi Mengucapkan mengucapkan waspadalah. waspadalah.